Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi selena pencinta cerita Sunda dan budaya Sunda di mana bayi ayana kumaha daramang danget ieu pamugi bayi sehat jasmani ugi sehat rohanina aya dina panangtayungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Eta bisa nu dipihar kusim kuring siang kalian wargi saleanan jeung ngantos-ngantos cerita Sunda dina judul Si Buncir karangan kilik sabagian ke-7 kanggo dinten ieu. Dina bagian kagenep urang nyariskeun Si Buncir anu ngaraos bunga saatosna ngajual bumina atanepi imah indungna anu dica ka Mang Dasma teh. Nah kumaha lajeng naik carita wargi sadayana mangga wilujeng ngadangkeun tang-tang landung pangbeberahmana. Kocapkeun Si Buncir sila tutug di imah indungna nu karak bil dijual suraseuri sorangan paroman bear marah mai lila-lila cakakak seuri bari nepak pingping terus melaung kana duit sagepok manikana daloba ribuan jeung 500-an malum menang kukumpul meureun. Tulus jadi banar hayam teh yo. Ieu duit dina jero sabulan kudu jadi 5 juta. Penghar ayeuna maing teh yo. Moal hese dahar, moal pada ngahina, moal pada ngaleceh. Kituna bari terus sarita jung nangtung luntang lantung di jero imah. Bus ka kamar alat ilik kana parabotna anu teu sabaraha. Ukur aya lemari geus butut dipan hiji kursi 3 dan hiji deui mah geus jadi 10 dikahabukeun. Si Buncir terus ngarolis anu aya di jero imah terus ngahulang mikir cara ngakutna. Datang pula mun disakarikeun mah indungna bakal nanyakeun mangkaning can bebeja yen imah rek dijual. Tapi keun dijual mah moal omong mah oge lah. Pasti nya dijual. Mana komo lamun aing geus hasil jadi banar, pasti atuhun mah oge nya. Keun kumaha engke lah. Cik Si Buncir ngomong sorangan. Dina waktu nu sarua masieum jeung Soneng dariuk ditepas bari ngadaharan sepan suuk kangaranan hiji kolot nu geus legok tapak genteng kadek seukeut pirasatna awas panon batina nganti bisa ngajelaskeun hungkul atena pating sarblak ya jantung ratu debebuguh gegeberan kawas rek menang kariwas barang dahar ngaradak aya rasa henteu puguh pipikiran. Atukeun mesek suuk ge jadi ngahuleung panonna melaung kaburuan kawas nyawang kanu anggang ngalamun kanu jauh bangun jararauh paninengan. Isoning lewasin pok nanya, "Ma, kunaon, Ma?" Teu kunaon naon nyai." Henteu betus kalaka terus masakan deui suuk. "Katinggalna ku abdi sapertos teu damang, Ma teh. Naon nu karaos, Ma? Ulah isin-isin sapados abdi gampil ngemutanana. Engali wawartos, Ma." Cek Isoning manehna ge rada reuas bisi metohana geuling. Teu kunaon naon, Ma. Ieu rada nyeri gugus sih saeutik tapi da teu kunaon naon. Bari musa pipi api-api nyeri huntu. "Oh, waos sakade atuh, Ma." Kitu cenah Cik Misoneng. "Kamana ari Si Buncir? Asa kabal teuing kerja bakti teh. Ban batur mah geus baralik. Malah si Ohen mah geus balik ngadit sagala." Cek masieum mengkolkeun obrolan nanyakeun nu jadi anakna. "Oh, tah seulu ala meureun mah ngalasuluh jigana malah sawios dambal ka mana-mana." Cek Misoneng ngabebenjokeun ka indungna. "Nya syukur ari aya kadaek mah. Tapi mah teh asa melang sok sieun cilaka. Mangkaning anakna hiji-hijina. Mun manehna eueuh teh kasaha mak nyarindung. Emak geus sauran kitu mak, pan aya abdi mak." Cik Misoneng deui. "Katarima eta ge nyai. Tapi kamalang kanu jadi anak mah bisa dibebenyokeun. Semohon ka atos ku abdi ge mak, nanging ku emutan mah asa mulai naon mak. Kang Buncir mah terus usaha meureun.
Naon we sagawe-gawe? Kitu cek Nyi Soneng deui. Jaker gunung catur kitu, kurunjung teh si buncir datang limpang ngagandeang bangun salse. Bangul pacul urut bebersih di jalan. Atuh buku Nyi Soneng bungaheun kitu di masiem. Keur naon ngaharulang wae ieu teh? Cek si buncir bari sok nunda pacul deket gololog. Gek diuk dina bang baru. Mikiran maneh mah teh Cir. Sabab asa kebal teuing gawe teh. Batur mangus lila baralik ari maneh ka mana heula atuh. Cek masiem bari netep ka si buncir. Ari si buncir kawas nu geus terus rasa dan masa boga dosa rada ngariuk beungeutna. Ke jantungna ratug, hatena asa leuwas sorot panon indungna asa lanceb kana dada. Tas ngorek di buruan imah emak lah. Tokna teu pati daria. Oh, syukur ari kitu mah Cir. Masiem teh kapapanjangan. Geura dahar Kang Buncir. Kitu cenah ceuk Nyi Soneng. Nya heug atuh dah heueuh lapar Kang teh yeuh. Ceuk si buncir atuheun dititah dahar teh sabab nyaan geus hayang dahar. Nyi Soneng ngareos ka dapur rek nyagikeun sangu keur salakina. Nya si buncir oge nuturkeun jajantungna angeratug aya wae kasieuna. Gek diuk di pawon melong ka Nyi Soneng nu keur nyicikeun cai kana batok. Soneng ngomong naon mak teh? Tapi ngahareos nyaritana. Teu ngomong nanaon ngan nyebut malang wungkul Kang. Ngan beda sikepna kawas nu baluweng. Malaweng teh kunaon? Tembal Nyi Soneng harita. Ah, geunai ukur kitu mah yeuh. Da geus biasa mak mah. Dapat diberag, sok nguluwut. Asal ulah niakeun imah jeung tanah ah. Sarta ulah hayangeun balik deui ka laneuh. Kitu ceuk si buncir hahareosan. Henteu ari ngomong kitu mah tapi kumaha tuh itu teh? Beres Neng, beres. Ceuk si buncir bari seuri. Terus nginum celebek dahar maning ngalimed. Nyi Soneng seuri manehna ge kabawa bunga. Lantaran geus kabayangkeun bakal loba duit hasil ngajual tanah jeung imah teh. Buli keneh Rusia si buncir teh. Urang lembur karang hideung can aya nyaho yen si buncir tas ngajual imah jeung tanah indungna. Anu nyaho teh duaan wae si buncir jeung Nyi Soneng ditambah wae ku Mang Dasma anu meurina. Tapi da Mang Dasma mah misah lembur tur da jauh deh. Atuh can waka bocor ayeuna mah sabab Mang Dasma can aya pindah. Kocapkeun si buncir geus nyakuan duit anu lain saeutik ladang imah jeung tanah teh. Nyi Soneng mani gerah gembira tara nguluwut tara nyaritakeun ka susah jeung ka cida someahna ka salaki teh. Nyebut akangna ge lalebna keur ayeuna mah teh kawas nu geus bakat hasim. Ya kitu deui ka masieum mani someah tulaten geten teu sirikna sagala disayagikeun. Hayang nanaon ge ditudunan. Masiem beki betah sabab omongan si buncir teh jiga-jiga rek jadi kenyataan. Duana nanyaaheun pisan ka dirina. Atuh nu tadina sok meunang pirasat goreng teh ayeuna maka combo ku sikap Nyi Soneng anu sakitu hadena. Sedengkeun si buncir jeung Nyi Soneng pisaprak menang duit teh cicing terus ngulincer neangan hayam beulieun teh. Luyu jeung rencana ti heula. Balina teh teu leuwih ti 1000 perak. Nu hayang mahal mah kajeun henteu dibeli wae ku manehna. Geus aya 5 poin lagi kituan paranji geus pinuh atuh pagerna dipageuhan.
teu salah mah geus aya 50 siki hayam teh campur jago jeung bikang. Kang Buncir, rek ira hayam. Ulah diantep wae hayam teh da kudu maraban. Ari diantep pasti begang, hargana bakal murah. Ari diparab da kudu meuli parabna atuh rugi deui. Ceuk pamajikanana dina hiji poe. Can geus karambana soneng. Keur dijieun keneh eta teh. Deng bal si Buncir bari suraseuri. Paroman marah mai lantaran geus laksana jadi bandar hayam. Atuh buru kan diantep karepna. Kasaha pesenna? Ka Kakang Iha apaan? Kan kok kuring ada ditanyakeun. Akang mah ini teh kesanin. Kamari teh nawarkeun hayam. Aya 7 cenah sakalian moal duit lah. Ha bayar lunasan. Cek ni soneng manicang cincang bakat ku hayam gerak derdagang. Heuglah. Tembal si Buncir kalacat unggah ka imah rek nyokot duit. Ari soneng nyaan hari tanggal gedig indit ngajujug ka imah Kang Iha nanyakeun karamba. Dasar geus di imah deui harita. Di soneng rebo mawa karamba nu karak anggeus. Si Buncir rebo mawa hayam keur ngejena lintuh menang meuli ti Aki Sanin teh. Lanjut semangat anakna bener-bener ngagedur masih embungaheun pok ngomong. Pek didoakeun kumaha sing lancar dagang teh sing gede batina, sing manjang, sing jadi pakeun ngan omat, sing rik-rik, sing paracit ulah royal jeung ulah sok kadahar jinis pamali eta teh. Kitu cik masih mah patahan ka anakna. Moal atuh mah, moal royalan kuring mah. Sabgeus karasa hirupna sangsara teh geunah geuning. Teu hirup sangsara. Ayeuna mah rek mikir mah, hayang aya kamajuan, hayang aya perubahan mah. Nya syukur tapi di mana maneh menang modal Cir? Cek masih mimiti nanyakeun modalna lantaran kaciri anakna teh jiga anu loba duit. Tapi teu kadengi keur ikhtiarna teh ti mana. Apaan menang nginjem ti bank mah aya nu percaya mah. Pokona mah tenang we lah pasti hasil mah. Cek si Buncir bari papatah. Iraha rek ngamimit yang ka kota Cir. Isukan mah doakeun nyemanya. Nya tangtu didoakeun mah pek sing gede batina. Kacaturkeun isukna si Buncir geus sagedangdan hayam geus diasupkeun kana karamba. Ceuk nafsu mah hayang mawa 100. Ari pek teh 30 ge beurang jeung karambana pinuh atuh kapaksa we sakabawana. Sanggeus amitan ka indung jeung ka majikan brao si Buncir teh indit munggaran diajar dagang. Bari mawa pangharepan ka cida gedena. Pibatieun geus kaciri jalan hirup geus ngabulumbung lantaran di sawang teh gede batina teh mikirkeun yen usaha teh aya untung jeung rugina. Disoneng nyerenge seuri paromana bear marah mai lantaran sagala rupa nu dicita-citakeun ku manehna teh geus laksana. Karimetik hasil ngalabuah. Sia laksana ayeuna mah usaha teh pasti gede batina loba hasilna ieu teh. Sabab paling murah ge Kang Buncir teh bakal ngajual 1.500 hiji hayam. Keun sia. Kitu cek geureun teh sate nyisoneng terus asup ka imah digawe sakumaha mistina. Ari mak sieum geus beurang teh kesel sok hayang ulin udar-idar da cicing wae mah asa teu puguh. Terus nyampeurkeun ka minantuna nuker mesekan sampai di pawon. Nyai ma terek nempo imah heula sakedeung melang bisi kurinyu
Da imah kosong mah sok beda hawana babari rusak. Cek masiem kanyi Soneng. Oh nyamana mah tapi kade ulah kamarinanya mah kudu buru-buru ka dieu deui mah. Cek ni Soneng aya kamelang mah. Bisi masiem tuluy babatah di imah landuh lapur atuh bakal kacau. Nyamoa ieu mah rek nempoe mah mangga atuh mah. Geus kitu maleos mak sieum teh indit limpang salse bari alak ilik. Sadengkeun ni Soneng surasuri bunga hate ngarasa bagja sabab geus loba duit. Saware geus dipake modal dagang, saware dikeur dahar, malah boga cita-cita rek meuli emas cenah, meuli baju jeung pangabutuh sajena. Kenai imah jeung tanah dijual ge pokona mah emak kaparaban. Pangabutuh singkat cumponan. Tuman Kang Buncir teh ari diantep wae mah ku diwarak sina diajar usaha. Cek ni Soneng ngomong sorangan. Barang kerjongjon di pawon jebul indungna ngaran mah indung datang ngelek boboko di isi bea saleter. Adi kolot mah getenaker ka anak teh. Da nyaho si Buncir tara usaha apan. Boga rejeki saeutik dianteurkeun. Keur naon Soneng? Pokna bali bus ka pawon. Ih emak geuning syukur ka dieu mang. Oh iya rek nyieun sampo mah. Maksudna rek nyimpan sampo keur engke beurang. Bari ukur ngarelet jongjon wae. Yeuh beas sakuren. Lumayan tama eueuh teuing. Kitu ceuk indungna bari nunda boboko dina palupuh. Lama kenai kredit tu malah da kudieu keur boga ayeuna mah. Ceuk ni Soneng ngarumasakeun mindeng ting menta ka kolotna. Boga beas ti mana maneh Soneng? Harari mana can terangnya. Panjang Kang Buncir geus usaha ieu mah jadi bandar hayam. Malah ayeuna teh keur ka kota ieu teh ngajual hayam ka urang dayeuh. Cek ni Soneng semu agul. Oh jadi bandar hayamnya. Paingan kamari aki sanim teh hari weus-weus. Nyaritakeun tas ngajual hayam. Duitna dipake meuli baju keur incuna. Mana horeng ka maneh nya ngajualna teh. Cek indungna bari nyerenge. Oh mah tuh di kolong ge loba keneh hayam mah. Jualeun kabeh ge. Tadi teka bawa da beurateun mawana. Bari nunjuk ka kolong. Nya nuhun atuh ali kitu mak ge milu bunga. Nganuakeun sing lancar, sing gede batina, sing babari ngajualna. Nuhun manun. Tapi ti mana maneh menang modal? Pan meureun kudu boga duit gede eta teh ari ngabandar mah. Indungna mimiti nanyakeun modal. Apa nu enggeus oge pangateudaek usaha teh alasanna teh boga modal. Menang injeun ti bang cenah mah. Ti bang eueuh geuning mani babari kitu eta Soneng. Yeuh batu mah mani hararese nginjem teh. Loba syaratna kudu itu kudu ieu na ari maneh teu kadenge-denge bejana geuning. Cek mah indung harita heran. Ari emak apan milik jelema mah beda-beda tuh mah. Jeung deui ieu teh hiji kauntungan keur kuring. Anu mimiti dibere rejeki ku pangeran jalanna mah kumaha we da rupa-rupa atuh mah. Cek ni Soneng tenang naker teu geumpeur teu leuwas ditanya kitu teh. Nya heuh syukur ari kitu mah. Tapi kade sing waspada. Lantaran ari kangaranna ninyeul mah kudu naur kudu mulangkeun. Jaba aya anakna meureun ngandung harti meunang bati teh moal bisa didahar kabeh. Kudu disesakeun keur naur hutang. Atuh nya heueuh mah. Jeung deui ulah sok ngadahar jinis dagang mah pamali. Lain pamali mah tak bangkrut mah. Nya heueuh eta maksudna mah. Lantaran lamun jinisna diseupan moal aya batian atuh. Lila-lila teh bati leungit modal beak hancur we usaha teh. Maindeng melangin pisan bisi usaha anakna ninggal disuwe lantaran can aya pangalaman kana dagang.
nya satuluy nama guntreng duaan nyaritakeun perkara usaha. Mainding tak lat-lat nepelingan ka anakna sangkan dikrik gemi ulah royal, ulah jebrol supaya ayah hasilna tina usaha kudu bisa ngerit nenden daek nyeng celengan. Beda deui jeung Masiem nu harita geus aya di imahna bus ka jero kop kana sapu injuk sasapu apik nakar kebat kebut sageladi lapan jendela dibuka-bukakeun sangkan ganti hawa ulah ditutup wae. Beres beberes di jero imah juru turun sasapu di pipir imah di tukang jeung di buruan jukut dicabutan kalapai disapukeun disadekeun kana lombang. Jaker gitulah Pak RT ngaliwat tingkas di mana da mangul sulu sagalampang. Rek Pak RT eureun neuteup ka Masiem. Geuning geus tiasa babaresi. Damang mah cek Pak RT. Aya barakah jang cager ayeuna mah kasal geuning cicing kasal geuning cicing di imah wae mah nya ka dieu we mah babaresi bari nampo imah lebar dikasongkeun mah. Bari eureun heula sesapuna jang hareup ka Pak RT. Ih nyamuhun mah ulah diantap teuing mah. Tapi kumaha ye si buncir teh? Maksud teh jeung si buncir teh betah mah. Pak RT jadi penasaran. Hayang ngeuleuman hate Masiem. Nya betah ujang santeun lajeng anak sorangan nyaan barudak teh motekar geuning aya kamajuan make daek alusaha malah ayeuna ge keur ka kota si buncir teh ngajualan hayam. Cek Masiem bangun leueus. Adi si Idin bebeja teh daknya si buncir teh melian hayam cenah. Kumaha eta teh manaha laras manehna teh ngabandar. Pak RT geus nyahun oleng mah. Malah urang lembur karang hiding mah geus pada nyaho. Yen si buncir teh jadi bandar hayam cenah. Cek barudak mah careuh lah, careuh gaya cenah. Laras yang RT diajar ngabandar cenah. Nya nuhun atuh nuhun pisan. Nya kuring gengering bing mah sugani aya robahna kahirupan si buncir teh. Ulah anger wae kitu. Da ari nilikana tangtunganana mah teu kudu susah manehna teh. Asal daek usaha, ikhtiar matakeun akal. Kitu cik Pak RT deui. Mohon kitu jang. Nya geus kitu mah Pak RT amitan Masiem nuluykeun pagaweanana. Nyapukeun runtah nepikeun kabar lesih. Sanggeus karasa capek ngadaweung dina bang barung asa tenang kana hate asa laluasa pikir ras kana kaayaan anu geus kalibat bereh beungeut salakina nu geus maot nembongan sajorela. Renghap Masiem narik napas jero terus susah beungeut. Aya naon ieu teh? Si sinarion make nembongan si Jana teh. Sasalina ge lebeng tara inget-inget acan. Cek Masiem ngomong sorangan. Terus ngahuleng mikir bet buruh bereh pengalaman-pengalaman geus kalibatna nembongan. Ras inget di kana jang si buncir anu hayang nyenangkeun hayang ngabungakeun ulun ku maula ka kolot. Tapi aneh inget kadinya teh lain bunga. Ya jantung kalaratug tutunggulan hatena pating sareblak. Aya naon deui ieu? Tara-tara tisasari. Boa-boa ieu. Tegebat ngomongna bus ka jero imah mendit-menditkeun jandela. Diselotkeun ti jero turun bantu dikaitkeun ti luar
teu dikunci da eueuh barang berharga di jerona oge. Disentupkeun pantomah leos balik ka imah si buncir, bari jeung tetenang hate teuing aya naon ngan sesebelakan bae. Ngan masih mah nguat-nguat maneh pemikiran anu can puguh karukan. Jika baik pirasat masiem teh bener, catak lamun teu buru-buru balik mah pasti amprok. Sabab harita teh di sisi lembur 2 jalma keur limpang semulusuh. Dan nolih kana kacape hayang buru-buru nepi meureun. Eta nu duaan teh awewe hiji lalaki hiji tayalian iwa ti Mang Dasma jeung pamajikanana. Rek nempo imah jeung tanah nu kakara meunang meuri. Tah ieu lembur Karang Hideung teh cih ieu. Cik Mang Dasma ka pamajikanana nu ngaran Bimaci. Oh, geuning jauh kan. Tapi jika nama pika betaheun ieu. Piraku lamun teu betah teh. Tailikan jalan bersih, taya runtah anu ngayang teu pugu. Jukut pugu tempatna, tatangkalan rajeg tiis seger matak betah pokona mah lah. Cek Mang Dasma muji kana kaayaan lembur Karang Hideung, nu sakedeung di bakal jadi lemah caina. Kumaha ka pangurus geus lapor atau acan, Kang? Cek Bimaci ka salakina. Acan ke mun geus baras beres lah. Ayeuna mah urang nempuh heula bisi panasaran hayang nyaho. Nyapu gue geus dibeli apan. Ari bari ngobrol mah teu kanyahoan geus nepi deui kanu di jugjug. Reg Mang Dasma eureun bali pok ngomong. Tah ieu imah teh cik taksir. Nah teu mahal teuing. Ieu nya. Geuning bilikna ge butut, kentengna ge anu molongo. Eta golodogna nepikeun ka bulukan geuning. Bimaci kawas nu kurang sugem mah. Jama sakitu mah. Komo nyeuna mamahi. Kudu saanu geurayu urang ka jero da teu dikunci. Itu cek Mang Dasma bari terus unggah. Panto disurungkeun, berai muka Bimaci harita nuturkeun. Jatiku Srila duanana geus aya di jero imah sarta lajag-lejeg alah ilik sagala dititenan. Bimaci heraneun sabab di jerona mah barelesi jiga anyar menang melesihan. Geuning resik di jerona mah ieu Kang. Kawasan nu nyicingan pan geus sila kosong lain. Heueuh, heran akang ge ieu. Ieu parabot saha? Cik Bimaci. Nu indung sijang buncir eta teh. Can kabaru diakutan meureun. Keunilah dangke mah dipindahkeun meureun. Kitu kayan Mang Dasma jeung Bimaci. Duanana nitenan imahna nu anyar dibayar, geus teu asa-asa da boga rasa yen eta teh milik manehna. Kitu lara enu ngaliwat tayalian iwa ki Pak RT nyeterek ngarit bari ngabuburit. Rada kaget Pak RT teh lantaran ngadenge suranu recok ngaromong di jero imah kosong. Reg Pak RT eureun heula karanjang ditunda ari-arit mah dibawa. Aneh, saha ngomong di imah? Pan eta mah teh dieusian. Ceuk Pak RT dina hatena. Terus ngadeketan golodog, meme unggah alak ilikila. Beri aya sendal 2 rampasan. Nu sarampasan mah sendal capit geus balel, sarampasan deui model kalom. Ke saha ieu nya? Nah nyi soneng kitu, tapi jeung saha? Ceuk Pak RT bari ngahulang. Atuh tarangna oge kerung. Nyalila-lila penasaran tuluy nyalukan ada bedas. Cir! Buncir, keur naon euy, Cir?
Jep anu ngaromong di imah teh jempek rada luas sabab anu nanyakeun ngaran Buncir. Atuh Bima cih neuteub ka salakina, Mang Dasma ngahuleng jiga nu mikir. Gerodi Pak RT nyalukan, "Cir, Buncir." "Saha?" Mang Dasma kalamalik nanya. "Uring RT ieu teh. Nah saha di jero? Lain jang Buncir." Cek Pak RT kaget sabab nu nembalan teh lain si Buncir gini. Mang Dasma nerojol ka tepas. Pamajikanna nuturkeun gok patepung jeung Pak RT. Kabeh ngahuleng heran sabab pada henteu wawuh. Dilalila Pak RT ngarasa curiga lantaran aya jelema anyar sajodo aya di imah kosong. Pokna nya rada hasem parangina. Ai, saha anjeun? Paduduaan di imah kosong. Naon dilakukeun di dieu? Bari muleleng ka Mang Dasma semu-semu ambek asa dikotoran ku Sema. Untung Mang Dasma mah geus bisa neguh. Pasti Pak RT bakal kaget. Mang Dasma teh gugup kalahnya seuri pok ngomong leuleui. Mangga calik. Bari nunjuk kana palupuh gek manehna ge diuk. Bima cih leuwaseun lantaran nenjo Pak RT anu bangun ambek tapi teu ngomong gek di diuk manehna. Pak RT jadi ambak begi curiga ka eta Sema. Bus katepas gek diuk deket lawang. Panonna melong di ka Mang Dasma anu tetep ayem. "Kumaha ieu teh? Saha anjeun nu sanyana ieu?" Cek Pak RT nanya deui. Ti payun da siap punten we nu kasuhun. Rena sim kuring teh teu lapor heula ka pangurus di dieu. Nanging kumargi waktosna rupina wargi selena teh nya kapan. Dicekapeun bikeun ka dieu heula carita Sunda dina judul Si Buncir kalangan kelik sabagian ka-7. Insyaallah Si Buncir bagian ka-8 enjing dina waktu anu sami pamugi urang sadaya tiasa di tepang damkeun deui. Anu mancen sim kuring Mang Dina Mara ngaturkeun nuhun kepada sanana. Wilujeng paturai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.